walil wudu'i sareng eta tetep pikeun wudu wal gusli sareng adus was sholati sareng salat sunanun ari aya pirang-pirang sunat katsiratun anu ceyah atau napi anu loba jiddan kalawan kacida faman maka saha jalma aroda nu ngamaksud si jalma hayata qalbihi kana ngahirup-hirup hatena itu si eman wal fauza jeung kabagjaan inda rabbihi disandingan pangeranana itu si eman fal yata'al maka kudu aya nu kaliwat mimna jeung nama benar nasarahna fal yata'allama atanapi fal yata'allam maka kudu ngaji itu si jalma ha kana itu sunan wa ya'mal sareng ngamalkeun si jalma biha kana itu sunan fala yatruku maka teu meunang ninggalkeun si jalma hu kana itu sunan illa mutasahilu tanapi illa mutasahila kajaba jalma anu gagampangan aulah tanapi aulahun atawa anu poho atanapi nu heureuy lahun mah ausahun atawa anu poho jahilun tur anu bodoh wa mimma sareng eta tetep tina saplina perkara yuta'akkadu anu dikeukeuhkeun naon ma'rifat tuhu nganyaokeunna itu emma adzkarus sholati ari pirang-pirang dikir dina salat wa nahnu jeung ari kami sararea nadzkuru eta bakal nyaritakeun kami sararea ha kana itu adzkar huna dina ieu masalah bi ikhtisarin kalawan jalan ringkes fayaqulu maka ngucap sal musolli jalma anu salat usolli fardhu dhuhri kana lafad usolli fardhu dhuhri usolli salat abdi fardhu dhuhri kana fardhu dhuhur arba'a rakaatin kalawan opat pirang-pirang rakaat adaan dina waktuna mustaqbilal kiblati barina nyang hareup ka kiblat makmuman barina nu ngamakmum lillahi ta'ala karena Allah ta'ala Allahu akbar wa yubdilu sareng ngagantikeun si jalma adzuhra kana lafad adzuhru fi ghairiha dilan liantina itu zuhrun bismiha kalawan ngarana itu salat wa yadhkuru jeung nyebut si jalma adada rakaatiha kana bilangan pirang-pirang rakaatna salat wa yaqulu jeung ngucap si jalma imaman kana lafad imaman badala makmuman barina jadi gaganti lafad makmuman ingkana lamun bukti si jalma imaman eta jadi imam wa yatruku jeung ninggalkeun si jalma huma kana itu imam jeung makmum atanapi kana ngucapkeun lapad imam jeung makmum ingkana lamun bukti si jalma munfaridan eta anu salat nyorangan summa yaqulu tuluy ngucap si jalma wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard kana lafad wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard wajjahtu nyang hareupeun kuring wajhi kana beungeut kuring lilladzi ka'zat fatoro anu parantos ngadamel itu ladzi as-samawati kana pirang-pirang langit wal ardo sareng kana bumi hanifan barina nu condong kana agama musliman tur anu pasrah sumerah wa ma'ana sareng sanes ari kami minal musyrikina eta tetep ti sawarehna pirang-pirang jalma anu musyrik inna sholati sanyana salat abdi
wa nusuki sareng ibadah abdi, wa mahyaya sareng hirup abdi, wa mamati sareng maut abdi lillahi eta tetep karena Allah atau nabi karena arah-arah Allah, Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam, la syarika teu aya anu ngarejengan atanapi anu ngarencangan eta tetep lahu ka Gusti Allah. Wa bidzalika sareng karena itu ibadah umirtu geus diparentah kami, wa ana sareng ari kami minal muslimina eta tetep ti sapalihna pirang-pirang jalma anu Islam. A'udzu nyalindung abdi billahi ka Gusti Allah minasyaitoni tina panggodana setan ar-rajimi anu dirajam atanapi anu dibenduan. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah, sifatna Allah ar-Rahmani dat anu paring nikmat ageng di dunia sareng di akhirat, sifatna Allah ar-Rahimi dat anu paring nikmat alit di akhirat tungkul. Alhamdu ari sadayana puji nu opat lillahi eta tetep kagungan Allah, sifatna Allah Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam, ar-Rahmani anu maha ulas, ar-Rahimi anu maha asih, Maliki yaumiddini anu mangeranan dina poe kiamah atanapi tiasa deui anu ngarajaan dina poe kiamah. Iyyaka ka Gusti wungkul na'budu ibadah abdi sadayana, wa iyyaka sareng ka Gusti wungkul nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadayana. Ihdi muga nuduhkeun Gusti na ka abdi sadayana as-siratal mustaqim kana jalan anu lempeng, siratal ladzina tegesna jalana jalma-jalma an'amta anu parantos maparan nikmat Gusti alaihim ka eta jalma-jalma, ghairil magdubi salianti anu dibenduan saha alaihim itu jalma-jalma, waladdallina sareng salianti anu salasar kabeh. Amina muga nyubadanan atanapi ngaijabah Gusti kana doa abdi sadayana. Tsumma yaqra'u tuluy maca si jalma as-surata kana surah Allahu akbar. Tsumma yaqulu tuluy maca si jalma subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi kana lafad subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi salah samarratin kalawan tilu pirang-pirang balikan. Tsumma yaqulu tuluy ngucap atanapi maca si jalma Sami Allahu liman hamidah kana lafad sami Allahu liman hamidah. Sami'a muga nguping sa Allah Gusti Allah liman kajalma hamidah anu parantos muji si manhu ka Allah. Rabbana lakal hamdu, Rabbana duh pangeran abdi sadayana, laka eta tetep kagungan Gusti alhamdu ari sadayana puji. Mil'us samawati anu minuhan kana pirang-pirang langit tujuh, wa mil'ul ardi sareng anu minuhan kana pirang-pirang bumi tujuh, wa mil'u ma sareng anu minuhan kana perkara syi'ta anu karep Gusti kana eta emma, in syai'in tina perkara ba'du dina sabadana itu emma atanapi anu sabadana itu emma.